Makanya segala rupa teh tong sok hayang ngabasmi. Ayeuna beurit hiji di paehan datang 1000 beurit lieur, Pak. Reungit dibasmi ieu datang deui huang hiang deui. Hama kungkang disemprotan datang deui hama deui. Nu paling penting ngajaga, makana dina oroke lamun dina lahir diadanan. Ngajaga ulah aya gangguan tina setan kitu. Da setan dibasmi diasupkeun kana botol bohong. Tukun ku aya pemburu hantu. Emangna moal bisa keluar? Boro-boro nu kieu ding-ding oge bisa tembus hantu mah. Nu paling penting ulah sampai ka ngaganggu kan awak, eta nu paling penting mah. Gitu mah kada diadanan ku aya kursi, ku Fatihah, ku kulhu gitu supaya ulah aya gangguan setan. Makana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jauhkeunlah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Lain hayang ngabasmi, tapi hayang ngajauhkeun. Dan setan mah moal bisa dibasmi da loba, urang maot setan teu maot. Nya, bener teu? Makana doa nage a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jauhkanlah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Lain hayang ngabasmi setan. Bener teu Pak Haji? Nya, kitu sing dijauhkeun teh ulah ngagoda. Ulah narampel, ulah narempel. Nya, eta paling penting banget da lain dukun urang mah.